Karajan mohon. Ya aya makanan jadul barudak biasanya. Ya produk khas oge UMKM binaan PKK Desa Cileunyi Wetan Ali Agrem mohon. Molen. Terus ieu aya PY Inces gitu ya kalau Bapak ya. Inces apa? Inces aya. Bestseller teh biasa nama anu rasa ya apa sih namanya? Rebon ya, larong. Mohon biasana abdi mah produk UMKM khas kuliner khas Cileunyi Wetan. Bu Kades itu kena dikembangkan di langsung saya katanya. Aku kemasan sertifikasi halal BRT Naka sudah kena dikembangkan. Kamari tos aya kerjasama sekarang di PLU kawasan itu binaan-binaan orang sudah ada di pasien sama kemasan. Biasa dikembangkan dari sekarang mediana kan badai komunitas mau pemasaran lebih luar biasa lagi. Kopi oke gula aren ya, gula aren apa? Makmur ya. Makmur ya, kopinya mana teh? Oh, TM tinggal gula aren. Kopi Manglayang sareng tumpang kan. Sareng tumpang biasana. Ieu ge salah sauyos UMKM. Nah, ieu pengrajin alat kesenian tradisional. Di mana di Desa Cileunyi Wetan? Oh, Desa Cileunyi Wetan, Pasir Tukul di RW 4 ya. Luar biasa ya sararaya dapat tinggal kayaknya Bapak balik sebenarnya lagi di Ridho mau tadi. Oh, mana soal tadi sebentar. Boleh sama nyesek. Bahan tulang sapi ya, karena sudah dibajak terus dilarang. Dilarang pakai bini tangkap ke polisi. Kang Pak Padudan mah ditahan. Oh, bonus. Mangga, Pak. Nah, berat madu mah senang dengan alih. Iya, itu sekamana wae ya teh produknya. Pengrajinan mana pengrajin alat kesenian? RW 4. RW 4 Cileunyi Wetan, Pasir Tukul. Bangga. Dapat. Data ya. Daya Karena di kita itu ada kampung seni ya. Ya dia raos pisan aya bandros. Tadi kurang ya bandrosna teteh luar biasa meni raos pisan kalimpuk bandros ya mah. Ya koyong sama ibu sareng bapak kali di sana ka kabupaten seueur pesanan masyaallah pokoknya ya. Kamu brand kamu merek menurut saya. Di Cileunyi Wetan. Tuh, bandros. Jadi ayah tuh Mang Tatang, Mang Tatang mah luar biasa Pak kopi teh pokoknya komika RW 15 disambut dengan senyuman Mang Tatang teh langsung we atuh. Lain kan Den. Nanti kopi Mang Tatang teh. Jeruk. Karinding. Di Kalimun buatan sangat di mana? Oh itu. Iya, Pak. Oh ini Tanjakan Muncang, Pak. Tanjakan Muncang, Pak. RW 7, Pak. RW 7. Seueur melihat senyumnya dari RW 7 mah. Tuh, Manglayang Timur, yuk kopi. Mohon kopi Manglayang, Pak. Produk di Kades ya. Ya oke Pak, aya tuh. Bangkok, palingan ya tadi Abi naros saya API Asosiasi Pengusaha Tembakau Indonesia. Abi potensi tembakau agak di sini. Ya senior lah, Pak. Bapak, untuk pembangunan dan BPK DKHCHT, menghasilkan tembakau. Tembakau rajangan. Bisa kemana itu? Tembakau lokalan, pasar bebas kalau langsung. Kita pilih itu di Tanjung Sari biasanya. orang-orang Medan juga. Petani tembakau kelompok Ketua Manglayang. Desa Cileunyi Wetan tepat. Terus petani asosiasi tembakau bergabung dengan aku di bawah Ya teh sapertos nama Pak. Ayah lempet, ayah kerupui. Ari ieu teh naon teh? Oyek sampeurnya digerus heula terus dikukusnya. Raos pisannya. Itu
Aduh, ibu jadi gember, taruh itu udah biasa. Tapi dia kan di jalan dia. Di mana di jalan? Bumi. Wajar aya hospisan, ya Mas lagi enggak rilisnya ke mehong ya Mas ya. Oh, enggak rilis. Bandrekna aya. Bandrekna aya. Aduh, Pada nyobian. nyobian Pak tadi. Ibu, Kita naon teh oncom sanes. Umpama sepon. Iya naon ya? Ya mau ciuna tidak memabukkan dan sama. Tinggal saking bu antusias. Aci sareng cau. Nah, Nah, Oh, kalau nyobian dah. anutnya Pak. Alhamdulillah. tiis. Panrek tuh. Tiis kieu mah pokoknya gemberi cik hujan senang di bandros mah aduh sareng ieu itu surabi aya oncomna nya. Kaos pisan. Tuh, ieu ada teteh. Sareng cau yakin pilu aci sami. Tuh kami Ini ya. serba aci dari situ. Pokoknya mah manis-manis manja seperti teteh yang manis manja. Iya teh Pak, kerupuk kancing itu salah satu khas oke di desa Cilenggan. kerupuk kancing. Iya, kerupuk kancing. Kemudian ya Pak raos Pak, kemudian ai abi mah gep sareng kerupuk, gepuk gitu kerupuk. Nah gitu. Mana tuang sareng naon kada hayang kerupuk. Nah, eta Pak, aduh walaupun itu kolesterol tapi kita abaikan hari ini. Kesukaan saya. Mohon, Bapak pokoknya kalau minum kayak kerupuk kira. Tuh, ya, ayah oke, teteh apa ini teh colena teh dicocol enak. Masya Allah, tinggal Pak. Yang makhluk, RW 15. Daerah ieu nya da maluhurnya. Ya, damelan teteh oke sami. Telur asin, sami, sana telur asin. Cobian. Mohon. Jalan wali tadi. Jalan wali. Sareng kicipu. Saya. Alhamdulillah. Malah ieu hasil tani di Oh, iya di mana? Tilu. Ada namanya ya. Oh iya mah tos up to date Bapak pernah kamar Oh, iya. Aya bisa. Bu Kabir aya kuliah ke kamarita terus ngiring apa perekrutan kamu UMKM di desa ya Pak. Ini teh jadi alhamdulillah sudah lebih up to date. Raos kilo ge terus dicobi Telur asin sauran ibu ya cuma biar karena telur asin di mana ya tapi dia sok benten. Raosna. telur asinnya. Tuh aya ieu ranginna teteh ge ieu ranginna nyari kan hadang. Cibring gitu ya. Cibring bungu. Karena araosan Bapak. Tuh, Bapak bener ngaraosan sorna. Jadi memang di Cibiru BR mah nya ayahnya di paling ditunya Pak caket bumi kan caket masjid kan ya. Nah di hadapan masjidnya itu ngadamelan kicimpring. Ibu-ibu teh jadi pas sore ini kita UMKM membuat kicimpring. Terus Kak tiap hari kue biasa mau di 17-an ya teh langsung aduh ayahnya sadung tolong teh geningan gitu di karena alhamdulillah semua UMKM biasanya di 17 Agustus kan kita ada pawai kan kita nyalakan Pak jadi anggeun anu jam panas teh Produk swadayana pertanian UMKM di arah. jadi lapar cabut kadang ada Itu lapar nuhun ya. Itu. Kata nuhun buka des. Iya panorama tinggal Cileunyi. sahdunya apa ya rinci-rinci kuda hujan Budaya ya. Adalah gestur Sunda. Kami digagas ku Pak Kades bersama dengan Dinas Kebudayaan sareng Pak Dewan Inspirasi Kang Ganesa. Alhamdulillah. Sajabina tina pagelaran seni ke kakantur UMKM. Sareng panenten kanggo destinasi wisata na oge. Teu pangentennya Bu Kades. Insya Allah destinasi wisata mah soalnya kan karena kita itu belum ditetapkan sebagai desa wisata tapi kita insya Allah wisata mah ada apa ini mau ada Pasti untuk itu. kamu mau datang ke sini ya mas ada di toko bisa itu usahain kamu mau gimana cenanya
potensinya seueur pisan enten tadi kami di Cileunyi oge mangga di luluan Unggul Kades diajenkeun naon wae potensi bahaya khususnya di Cileunyi Wetan. Hatur nuhun geus pisan anu sarengan sadayana ngalakunan di Dinas Kebudayaan hingga nangtung nanjir lambung sadayana di manana masyarakat khususnya di Cileunyi. Hatur nuhun Ambu dengan orang biasa mana kita Amin. Ampun, bewara sakan tenang kangge Bukades sareng pecinta seni kangge khususnya di wilayah Cileunyi Wetan rehna di sasi November anu sasarengan dina Hari Wayang Nasional Ambu PSSP Kabupaten Bandung sareng kolaborasi sareng Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sejak ngayakeun Pasanggiri Sinden karena haluran gali potensi sinden-sinden muda anu aya di Kabupaten Bandung sareng Pasanggiri jaipongan tunggal sareng jaipongan lama anu kolaborasi di antaranya seni tradisi sareng kolaborasi modernisasi. Tadi aya sarangan di Pak Haji Sugiatu di setiap wilayah Kabupaten Bandung biasa aya perwakilan sewa-sewangan kangge dirojong ka tingkat provinsi sareng tingkat nasional dan internasional. Amin. Ya, mudah-mudahan mungkin di Desa Cileunyi Wetan aya perwakilan minta urang milari si ayeuna. Mudah-mudahan ke Kak Angge minta Amin. Aduh.
emprak anu meriah kamu. Kasihan emprak di anu meriah.
surut etasian lain hujan hiliwir angin kunang-kunang kahibara atau meladi aduh bosen ditonjokkan kuadina atau pilihlah beki bosen abang tos ayah gantina asa suuk asa sebang asa pepundayan ewen asa nuk asa suka asa diherayan dengan oray-orayan luar makai sawah tong ka sawah parena semadan bekah oray-orayan luar makai kebon tong ka kebon nyoba baru dan bermangan manik kalewi dilewi loba nu mati saha anu mati abangeri wayang Pandawa hoyong mana hoyong mana hoyong anu paasina Juli Cengek Sandy, inilah Rampak Sekar Sarawanaja. Sampurasun kepala wargi Bapak Kepala Dinas Budaya Kabupaten Bandung anu kusibu yang dipihormat Bapak Camat Cileunyi Wetan Bapak Dr. Haji Cucun Endang yang kusibu dihormat kusimpul yang dipihormat oge Bapak Kepala Desa Cileunyi Wetan Bapak Haji Hari Haryono SH Halih Ibu para inohong di wilayah Kecamatan Cileunyi Wetan khususna anu siapuntena teu tiasa disapa wiji-wiji kusimkuring bilih lepat nami siapuntena sami nuju hormat Ketua RW 15 Bapak Kuring Bapak Firman Fauzal Karang Taruna RW 15 oge para reng-rengan panitia gestur Sunda Desa Cileunyi Wetan anu kusimkuring saparakan tadi pihormat alhamdulillah dina ieu siang dinten Sabtu ping 13 Juni 2026 simkuring saparakansa di Rampak Sekar RW 15 Sorawanoja di paparinan waktos kanggo mintonkeun gestur Sunda dina
naon tarik Sunda tarik suarana anu di buruku namina Rampak Sekar. Oke pasaena inohong simkuring di dia ngaraos bingah amarwata susah bingah ka giri-giri rehna dina ieu dinten dina saat ieu wilayah RW 15 Desa Jenewetan anu dipimpin ku Bapak Haji Haryono MH parantos tiasa ngayakeun gestur Sunda tur kasumpingan ku sadayana inohong-inohong khusus inohong anu dianggap paling luhur gitunya di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ku di kasumpinganana inohong ka RW 15 teh khususna wilayah sareng warga RW 15 khususna pisan Desa Jenewetan sadayana warga biasa langkung majeng sesuai sareng visi misi desa urang maju mandiri sejahtera terus itu Pak Kades kanggo urang ngahontal eta visi misi jantan warga antara di desa anu maju mandiri sejahtera teh terbiasa Pak Lurah Pak Kades hulu pet nyawa gitunya sor paripah Sunda mah hulu dijeun suku dijeun hulu upami teu aya kerja bareng gawe bareng sareng sadayana warga. Jadi simkuring sabaraha kanca umajang ka sadayana warga Jenewetan hayu urang babarengan supados visi misi Pak Kades teh tiasa kahontal nyaeta visi nu tadi teh maju mandiri sareng sejahtera teh upami urang gawe babarengan insyaallah eta visi baris kahontal ku urang sadayana. Nah, gotong royongna tingkatkeun deui anu kerja bakti ulah eta kene ari Pak RW niwarang kerja bakti teh Pak Kades eta deui. Nah gitu lajeng dina sistem keamanan lingkungan ronda aya jadwalna diantepkeun geus aya nu kabangsatan kagarek ngarona deui eureun bangsat eureun we da ngarona ge kitu nya kebiasaan urang teh mudah-mudahan sistem kamling gotong royong teh supados urang kerjasamana saya teh urang hayu tingkatkeun kanggo sejahterana UMKM tingkatkeun ulah dina seueur pangangguran di Desa Jenewetan teh ciptakeun pangwangunan pikeun ngahilangkeun pangangguran kerja rame-rame gotong royong eta nu utamina. Nah kumari kitu simkuring di dieu sabaraha kanca di Rampak Sekar RW 15 Sorawanoja nyanggakeun lagu anu kahijina yuk rame-rame wilujeng ngadaukeun ka sadayana warga disapa ku ibu sadayana wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan tontonan ieu sing jadi tuntunan. Pak Kades mangga nyangakeun ka sadayana.
alhamdulillah lagu anu hiji parantos rengse. Kalau di Seriana terutama para murang kali ya Ibu bade naros kahidap sadayana ari lambang negara Indonesia naon? Lambang negara Indonesia teh NKRI nu harga mati teh naon lambang negara mah? Nah manuk piit, ora yulang naon? Lambang negara teh naon? Burung Garuda. Pak Kades, aduh dia warga murid ibu merenya sedih ya ibu budak teh kepala lambang negara berarti saraguluna gitunya. Nah jadi lambang negara Indonesia teh nyaeta burung Garuda. Dina burung Garuda teh aya buntut nu ngawirna teh eta teh 8. Teras si jangjangna kiri kanan mun dietang rajin eta 17. Terus sisit dinu dadana mun dietang ku urang eta 45. Eta teh nyirikeun yen negara Indonesia teh merdeka dina tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Eta lambang burung Garuda teh tos didamel saperti itu. Burung Garuda teh dina basa Indonesia upami saur Sunda mah eta teh nyaeta manuk dadali. Nya manuk dadali teh ngaibaratkeun negara Indonesia negara anu gagah perkosa tara gini tara sieun pusasama asa ngabela babeneran. Kanggo lagu anu salajengna nyangakeun manuk dadali. Tangan hartos ya.
Lah haturun teh heula. Kana yang hoyong piknik, hoyong rekreasi nya. Ya artos kumahanya pilih haliber ya teh. Anu bakada di sana aku ibu aduh eta Bu Cici jeung tuturupun. Apa rios bosok Bu? Ya sanu Oh, karaya Bu, bayang Bu. Bu Kades kapal di mana? Bayang Bu, bayang. Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Acung Acan Katawis. Numpun sih kana mah.
kasadayana sakitu rutina anu kapihatur ti Sorawanoja grup Rampak Sekar RW 15 hatur punten kasadayana boh pilih rumaos sing kuring saparakan sama si seueur keneh kakirangan kalepatan margi salamina oge bade belajar we margi belajar mah kewajiban kawit lahir dugi ka urang lebet karyang lahat we ulah dugi ka wiren belajar insyaallah Pak Kades pami dinu acara-acara nasional insyaallah Sorawanoja siap ngadukung program pemerintah hatur nuhun kasadayana manganyakeun yel-yel ti sim kuring saparakan sama Cibiru BM Acuy. Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung bedes lebih bedes Jawa Barat Istimewa. satu lagi Bapak Haji Hari Haryono SH lanjutan hatur nuhun hatur punten kasadayana billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun hatur nuhun kaparan Wanoja Rampak Jaipong Sanggar Aceh.
banget sama sorangan.
lajenkeun kana Wangsit Siliwangi urang teh tadi sadaya. Nu
anu acuk berkah siung lain turun alah cerah lain hujan iriwir angin-anginan punang-punang kaibaran tumilah diadu bangan ditonjokkan buatina beginilah beki bocong abong tos ayah betina orayan-rayan tuan keyon mapai sawah tong ka sawah parena sesuka lain turun alah seang lain hujan iriwir angin-anginan punang-punang kaibaran tolang nangka kawinan bapa koe salasa berbeda-beda adu-adu bapa ulangi dua banda keboga anak kesrea alhamdulillahirabbil alamin Padung-dung Lamin terakhir teh. sampai ini terakhir. Padung-dung. Ertosna kacan sayogi sanes abdi kirang sono watosna parang tos budi angga urang sekarang macan kelma senyum kagungan sendi urang kudunan warisan kaluhurang saninten buat saninten cecer kupati abonan hapunten abi hapunten ulang upat kaawonan saninten mah saninten buat saninten mah diparapatan hapunten mah hapunten abi hapunten mangtos seueur kalepatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur sakit tengah bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.